Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng abdi Ade Yupita. Dina waktos ieu abdi bade nyangerkeun materi perkawis sawala. Naon sih ari sawala teh? Sawala atanapi diskusi nyaeta kagiatan ngebrehkeun pamadegan ngeunaan perkara atanapi masalah sangkan bisa netepkeun kumaha pialusinana. Sawala kabagi sababaraha pancen. Anu kahijina nyaeta pancen panunggu catur. Panunggu catur atanapi moderator teh nyaeta jalma anu ngatur omongan unggal pamilon diskusi cacarita. Sareng anu salajengna nyaeta pancen girang serat. Girang serat atanapi nutulen nyaeta jalma anu nyatet intisari tina isi pedaran diskusi. Sareng salajengna aya pancen pangjejer. Pangjejer dina diskusi nyaeta anu mibanda pancen pikeun nepikeun jejer pedaran diskusi. Sareng anu paneurina aya pancen pamilon. Pamilon atanapi peserta nyaeta jalma anu miluan kana kagiatan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun, hayu urang panjatkeun puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Shalawat miwah salam mugia ditetepkeun ka junjunan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargina, para sahabatna, para tabi'ina, tur ka urang sadayana salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang ngawitan ieu acara kumaos bismillah sasarengan. Acara urang lajengkeun nyaeta sawala anu temana bade didugikeun ku waktos sinareng tempat disumanggakeun. Hadirin anu simkuring dipika hormat, acara demi acara parantos rengse simkuring atas nami pangjajab acara ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. Hapunten tina samudaya kalepatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung sakitu wae anu biasa ku abdi disangakeun. Hapunten milih aya cariosan anu kirang merenah. Mugia alurang biasa tepang di lain waktos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.